Bro, aing hidup di bae teu boga naon, batur mah boga imah, boga mobil, boga kontainer, malah aya teu boga salender. Adik aing teu boga naon, kumaha ieu bae pusing, Bro. Ya, pirangkeun tuh. Hirup mah ulah loba nempokeun batur, tuh batur mah kieu, tuh batur mah kitu, tuh batur mah sampai modar. Hirup mah jalani bae hirup sorangan. Tah eta langkung sae. Jalani bae hirup sorangan. Tah eta langkung sae. Ya, hei. Buat berangkat lah, berangkat. Ya Allah, ya hirup kieu-kieu teuing nya reuh. Keur mah hirup sebatang kara. Saumurna hayeuh bae marab sapi keur mambanding mun sapi nu sorangan, sapi nu batur. Aduh, da mun urang teu kos kieu meureun urang moal bisa barang dahar. Siga nama nang urang bae nu hirup susah kieu teh keur mah nyorangan. Jang, ulah nyerah ku hirup nyorangan. Sabab bulan oge sanajan sorangan tapi daekna bisa nyangan alam dunia. Sabab bulan oge sanajan sorangan tapi daekna bisa nyangan alam dunia. Iya, isuk ngojek gini teuing penumpang saya di juga ya Allah. Sepi teuing ka mana ya ngojeknya? Penumpang eueuh. Ieu kurang PPKM juga ya. Terus, karena teu boga duit teh. Terus ngajual endog beunceung, ngajual lu karange sagala ge. Di zakonan kabeh bulan. Lakukan naon anu kurang bisa, hasil lama serahkeun ka Gusti Allah. Lakukan naon anu kurang bisa, hasil lama serahkeun ka Gusti Allah. Aduh, rungka diko hati aing nih gile. Status lalaki anu jelas-jelas boga nyane bari jeung aing oge boga nyane. Aing pokona teu mere, aing ko aduh rungka aing moal bisa ngadeket nyane. Atuh nyane geuning dae kasih caroan anu anyar ngiridit imah. Sampe da aing ngan saukur bisa ngiridit panci. Aduh, kieu cara nama aing moal bisa saingan murid. Aduh. Hei, dia goblok. Jadi jam mamah ulah sok kumeok, memeh dipacok. Ulah sok kumeok, memeh dipacok. Saha sih? Beng, jule beng, foto ieu. Asli nama pan goreng. Eta kenal ka budak eta nya nih. Kenal bahasa kamar teh ngajak ka timu, urang teh pas ka timu teh anjir goreng. Si mah aing pernah jama bebeungeutana kitu, si mah geulis ku aplikasi. Tuh sangka teh geulis anjing pas ka timu buladi. Pas si teh dulurna si itu, dulurna si Wawan sa budak eta teh. Ya meureun kita apa? Tuh aing pas geus nempo mah. Ini tuh mah. Coba
Ih, telah gitu najis ih. Jika nama ku aplikasinya. Woi, keur naraon sih? Ya, Wak. Biasa ngechat wagula. Ah, ngechat si keur ngarombongkeun batur. Leuwih hade goreng beungeut jelema mah daripada goreng sungut. Leuwih hade goreng beungeut jelema mah daripada goreng sungut. It's been a lovely year, only of 3 years, and you pretty faded. Ke rumah geus bau sungut teh. Goreng deui. Gara-gara covid usaha sepi gawe teboga kieu mah teboga di mah sagala hayang motor hayang sagala batur boga motor sedangkan urang mah baru poe nginjem bae motor teh ka Bandung da kumaha dan bisa kasampean coba be aya duit genep M nimu di jalan gua be bisa kaya. Hirup mah eueuh nu instan, sagala ge butuh proses. Lamun nyaneh hayang instan, sedu bae mie instan, paling toko yang rek buka. Biasa be mah